Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patapang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaraskeun anca dongeng nu katuntut dina dinten kamari jejerna danar karya aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 23. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mingkat cinta tur mingkarasep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sabaraha teh nyangkolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng nanggukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewang prung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Mohon puguge. Kumaha? Geus cager si Akang teh. Nya kitu we bening Pak RT. Kalau beki aya naon Pak RT? Puguge ieu teh aya bantuan ti pamarentah keo dina poe Senen cenah kudu datang ka kelurahan. Bawa we cenah kartu keluarga jeung KTP biasa lah kitu biasa we teh. Bantuan naon? Aduh, ka bantuan naon mah. Dasar yang kita geus di beja antara datang wengke poe Senen ka jam kira-kira jam 10-an beureunan ka kelurahannya. Mohon. Pak RT. Naon? Hampura ieu can bisa ieu. Cikeun atuh. Kumaha kondisina ayeuna sa ieu teh? Mangadim teh. Mungkin Pak RT. Ayeuna boga sabeuki lemah wae. Asa beuki lemah wae cikan atuh ningali heula. Panasaran yo, kamari ningali mah da bisa ngadekul ning basa bapak ka dieu mah. Dugu. Mangga ke Pak RT mangga. Oh itu mobil saha itu teh? Itu teh mobil rancanganana Erina namina Danar. Waduh, eta mobil mana mewahna keranannya, para miliar ta mobil gitu. Aduh kateuing atuh Pak RT lah. Katanya assalamualaikum. Punten we. Mangga Pak RT sok. Harita Pak RT nu parasaran. Sabab ngadenge cek pemajikan anaknya eta nu ngaran Bumala. Salakina aya makin ripuh wae. Punten, cek Pak RT harita nu langsung asup ke kamar. Mangga Pak. Geuning aya tamu ye. Mohon depankeun Pak abdi Danar. Rencanana Irina. Waduh, mani kasepna keran Erina. Erina ngareret harita nu ceramah baik ku Cipanon. Pak RT harita ngareret ka Mang Adim. Astagfirullahaladzim Adim. Kumaha ieu teh Bang Adim teh? RT beneran alhamdulillah kan dia RT. Aya naon ieu kumaha ieu Kak? Duh kondisi teh ieu. Pokona mah teh bade dicana ka rumah sakit tapi alimeun. Kunaon atuh mah jeung mung dibawa ka rumah sakit? Teu kudu RT, teu kudu. RT. Bapak teh Pak RT. Mohon. Salah selama Pak Adim teh edu kahoyong.
kayang naon cik. Dim, kayang naon. Duh, ieu mah parah kacida ningan ieu. Erina. Pak RT. Kayang naon cara bapak teh. Dim, cek Pak RT hari teu beri gek diuk. Erina hari tengah geserkeun awakna lantaran supaya Pak RT anu keur nyepengan dengan Pak Dim hari tak bisa ngobrol laluasa. Pak Dim hari teu meuneuteub seukeut. Sanajan paronan nu geus layu katingali. RT. Kabentan ka dieu. Kuring. Boga pamenta ka anak kuring. Hayang yaksian heula anak kuring kawin. Ame. Kuring jongjon RT. Kawin. Kawin ka saha ieu teh? Ujang. Pogona Erina. Mohon. Kang Danar. Erina kacida kagetna sabab Danar nyebutkeun mohon. Erina. Tos da teh waktos. Erina di tengah hulang. Naon maksudna Danar make jeung tos daya di waktos. Jadi kumaha ieu teh, Dim? Wayana pangawinkeun anak kuring. Mangbe kuring masih kena hirup. Cek Padi mari teu bari ngaremereh cepanona. Padi, Bapak. Ya Allah. Bapak. Sing sehat deui. Cek Bumala hari teu ngahing ceurik. Geus puguh. Erina mati tadi geus ceurik. Anu geus sabeak we cipanon teh. Beak kabeh dikucurkeun. Pak RT hari taruh ngaringe bingung. Dim, istighfar Dim. Istighfar. Siga anu rek naon wae ieu teh meniru suana keranan. RT. Kuring menta. Pangneangkeun Pak Karmini. Bikin ngawin dengan anak kuring. Aduh. Jangan keterangan atuh keke dagon heula. Jang, sakedap deui keluar yuk. Deng Irina, ayo kade ke sakedap. Erina anu kapaksa harita milu ka Pak RT. Erina anu can ganti pakaian tangtuna. Tak keluar sekolah, anu teu balik sekolah. Danar harita milu ka Pak RT. Pak RT harita mawa keluar. Erina. Jang Danar. Ari Jang Danar masih atanapi teu gaduh keluarga. Maksana teh nya teu gaduh istri. Abdi pantos duda, Pak. Gaduh murang kali hiji. Usiana teh tapi rupina mah sareng Erina. Erina harita nu deg-degan harita neuteub. Kadanar lalaki anu kasep petetela geus boga anak anu hampir sarua jeung manehanana. Erina ayeuna eueuh deui penolakan itu jeung ieuna. Kuku kayang nu jadi bapa. Erina anu bingung rek nolak kumaha. Teu nolak. Sedengkeun Danar teh boga anak sarua jeung manehna kumaha lamun geus kawin manehanana. Dimusuhan ku nu jadi anakna Danar. Kejadian naon teh ngurang-urangkeun ayeuna nepi kayang ku bapana justru keur dirina seolah-olah nya hareupan malapetaka. Danar harita ngareret ka Erina nu tangtuna ngarti. Erina, akang siap dina sagala rupina. Ieu teh tos lami kenal na antawis. Nami teh abdi Danar, Pak. Oh, mohon. Sarang Jang Danar teh tos lami kenalna Erina teh. Karasa nama dinten ieu, Pak. Dinten ieu. Maksana
Cerita panjang. Erina bade nyebrang katabrak ku abdi saresna dijajabkeun ka dieu. Abdi teh nyangki di dieu aya nanti ramana Erina anu teu damang. Nah kinten-kinten Jang Danar siap kanggo nikahin ka Erina. Insyaallah abdi siap kanggo nikah ka sareng Erina. Aduh, nyatos lah hari kieu mah bapak pangitan kana buru-buru ya pangitan ka kabarasan tadi meningali pakar minina aya tadi mah. Nyantos satu gitu mah. Bade dijajabkeun kana mobil. Henteu kedada mati asa dia kana mobil mah kalebat ieu. Oh, mohon atuh kitu mah. Abdi gantos di dieu. Erina nu neuteub seukeut ka Danar. Anu dina waktu jam-jaman di pasti bakal jadi salakin. Erina, akang kepaksa ngalakukeun kawas kieu. Margi akang teu tega ningali bapak Erina. Pami Erina terus detik aku akang bade ngejak cerai ka akang. Akang oge siap. Erina nu tungkul harita. Kang Danar. Nah, Kang Danar. Kumaha? Kumaha? Nah, Kang Danar. Moal kaduhung nikah ka Erina. Erina. Ayeuna teh kenging emutan kaduhung sareng teu. Nu kada diemutan. Mudah-mudahan bapak Erina sehat. Rama Erina jasa jag-jag di sabiara hari. Pami cek akang oge. Pami Erina ayeuna ngaraos kaduhung. Atarapi ngaraos asa kapaksa. Kantun ngajukeun cerai ka akang. Erina nu neuteub ka Danar. Dina hatena Erina lain masalah danan teu kasep lain danan masalah itu jeung ieu. Kahiji manehna masih kena sakola, kadua-duana tangtuna. Danar teh teu apal latar belakang kawas kumaha. Tapi memang ieu kenyataan anu hese pisan pikeun ditolak. Lantukna dina hate Erina oge pasrah. Danar oge geus teu mikirkeun itu jeung ieu. Danar harita nelepon kana jadi papana nya teh pahar. Bari ngadaguan pakar mini. Nut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kurang aya di mana? Pak. Bapak tiasa sumping ka alamat ieu, Pak. Ku abdi di-sharekeun alamat. Aya naon? Danar nyaritakeun naon anu kejadian dia tapi tempatan. Parum kaget nekeranan. Astagfirullahaladzim. Yakin Dan? Yakin hidup rek kawin anu ngaranna Erina anakna saha tadi teh? Adim. Insyaallah Pak. Kalau izin Allah. Abdi bade nikahi ka Erina. Erina nu aya digigireun Danar harita deg-degan hatena tungkul. Nu dipikirna cek Erina sahan di telepon nu tangtuna meureun kolotna atawa sahana. Ya geus atuh kitu mah bapak rek datang ka dinya jeung ibu. Tapi kumaha jeung anak hidup Ainun anu masih kena di sakola meureunan. Pada tak kakara init pan Ainun mah engke balikna jam 5 meureun. Insyaallah Ainun ke urang dicarioskeun we. Ainun oge insyaallah bakal ngartos anu kajantenan. Ya geus atuh bapak rek ka dinya meureunan. Ayeuna mohon Pak enggalan mangkari margi ayeuna sakapepet nakerana. Nya. Antukna Danar harita diasup ke jero. Di jero keluar harita indungna. Jang Danar. Bener kasuhun Jang Danar kan dia teh ngadon sigah anu dicereknya. Henteu Bu. Abdi Danar ridho lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bapak ku ayana pernikahan ieu teh abdi sareng Erina sing tiasa tamang sabihara-bihari deui. Saatosna nikah pami Erina nu ngaraos kapaksa ku abdi. Ku ucapan anu janten ramana oge. Bebas. Erina bilih bade ngajaukeun cerai saatosna rumah tangga sareng abdi engke. Ya Allah Danar.
rumah tangga teh sanes bobodohan Jang Danar. Nu atos rumah tangga ayeuna Erina sareng Jang Danar kahoyong mah sanes memang sapertos nu kapaksa, tapi ibu teh miharap pamejang Danar sareng Erina pecah deui dina rumah tangga Jang. Kahoyong memang seperti gitu Bu. Tapi ngemutkeun ayeuna Erina anu tangtos moal siap. Siap na ku karasa paksa. Ku ngaraos kapaksa. Ku ayeuna amanat atanapi wasiatun di janten sepuh ayeuna anu nuju teu dahaman. Akang Erina bebas Erina ngajukeun upami tema Erina satu nikah sareng akang kena pilih bade ngagugat cerai ka akang siap kalian ikhlas. Erina nu tungkul harita muh teu miharep Erina oge lamun kudu cerai komo deui lalaki anu gandang tur tanggung jawab sebelum geus katingali tanggung jawab Danar teh. Lalaki nu lain cantang tu daek kahirupan manehna nu kawas kieu nya mun beunghar mah kaharti we. Ieu mah kahirupan manehna nu kawas kieu tapi Danar jelas daek. Danar teu mandang ieun keluarga Erina teh kasebutkeun kehirupanana compang-camping kawas kitu. Danar siap nurutkeun kawapana Erina nyana Pak Adim anu nitah kawin. Nitah ngajaga Erina. Wah mungkin ari dijaga siga satpam nentang tuh meureun Danar mah kudu ngawin Erina. Ameh kajaga bener-bener kajagana. Di dieu Danar hatena memang bener-bener mulia. Teu mikirkeun Erina teh kawas kumaha, keluargana kawas kumaha. Nu penting mah nyaluyuan kana naon anu dipikahayang ku jadi bapana Erina. Beureum koneng na mangke paneuri. Kitu ceuk pikiran Danar. Tegung sila harita trojol Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT harita asup. Dibarengan ku hiji jalma nu make jas seperti biasa we, make kacamata, make kopiah. Kahanapna make celana pandang. Iya Bu. Terus aya Pak Karmini ya. Nepangkeun Bu. Apa? Abdi Danar. Oh iya Jang Danar teh anu bade ditikahkeun. Parantos siap bisa kasep. Insyaallah. Abdi siap. Ikhlas. Insyaallah abdi ikhlas. Erina? Erina ngiringan Pak. Ya. Di mana tuh bapakna yeu? Itu aya Pak Kodim aya di Lebat mangga tuh. Tapi hapunten pisan ieu Pak RT sareng pamil oge. Ningan ki kaayana. Teu nanaon. Ayo. Sanggeus puguh kitu mah harita sararea. Pamil oge harita asup ka jero. Penghulu. Asup ka jero. Sanggeus arah asup ka jero di luar harita kadenge aya mobil anu eureun. Sararea curing hak. Saade nu datang ge dan. Pun bapak pangintenan. Oh. Bapak Jang Danar diangkir oge ka dieu. Sedengkeun Pak Harun barang ningali mobil Danar anu parkir di dinya. Harita surat riwayat ka kenca ka katuhu. Bapak-bapak nu gagah ginding make jas na keranan sakumaha ilaharna we rek ka kantor. Pamajikanana sanajan geus kolos kaayaanana nya teh Bu Heni nu tangtuna we. Henteu da kieu henteu itu jeung ieu na jeung teu katingali aya bintik-bintik kakolotanana sanajan nya geus kolot. Ku kaayaan anu memang kabeungharan anu mawa hebat kana awak. Juruturana turun. Kok Bu Heni harita ngomong. Pak, di mana sih? Duh, ka di mana? Kayak orang telepon heula atuh Danar di mana? Kakara-gara kangkat telepon Danar anu keluar. Pak, Bu, di dieu. Di dieu? Pak Harun mohok. Bengong. Ya gitu Bu Heni calawak. Danar? Nah benar di dieu Tan.
Mohon dia Pak. Kumaha mimitina Danar? Bisa rek kawin ayeuna ngadadak nah. Kumaha? Nah Danar ngaheurian awewe teu pogo. Carios panjang Pak. Mangga kalebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT nane malan harita. Pak RT langsung keluar nyakituna Ibu Mala. Erina oge sarua anu keluar harita. Waalaikumsalam. Mangga kalebet Bapak. Mohon hatur nuhun pisan. Cek Pak Harun harita bade sasalaman. Neme teh puguh aya telepon tipun anak ieu Danar. Kalaresan salaresna aya naon atuh ieu teh nepi ka Danar bade nikah ayeuna. Aduh nyaeta Pak. Pami ditetek mati ayeuna rupina mah kalaresan dilebet tos aya Pak Amil di kamar. Mangga atuh kalebet wengke urang diterangkeun nama lah gitu. Oh mohon. Punten anu kasuhun Pak. Abdi oge teh nyangki. Ibu sahana? Abdi kaleresan. Ibuna Erina. Ieu Erina. Oh, ieu Erina. Nepangkeun abdi Erina. Geuning mah masih kena sakola. Kelas sabaraha Neng? Kelas 3 SMA Pak. Bu Heni harita neuteub seukeut ka Erina. Di luhur nepi ka handap, ti handap nepi ka leuhur. Erina nu diteuteub parita didegan hatena. Bu Heni muji kana kegelisanan ieu wanoja. Erina. Laras hidup rek siap. Nikah sareng anak ibu. Insya Allah. Bu Heni ngadeuketan ka Erina. Gabruk ka Erina. Anak ibu geus duda geus. Geus boga anak sarua hampir sarua jeung hina. Ibu nganuhunkeun lamun nya mah hidup. Naik kawin ka anak ibu. Hayu. Erina nu digandeng Bu Heni. Keluargana Danar bener-bener luar biasa. Pak Amil atanapi penghulu Pak RT. Pumala ngerasa kayung-yun tur heran ningali keluargana Mala atanapi keluargana Danar. Anu daek asup kayak tempat manehana kawas kitu. Henteu ngarasa jijik, teu ngarasa geuleuh. Memang beda-beda manusia. Sanajan Pak Harun jalma beunghar. Danar pengusaha. Tapi Danar anu memang notabene pernah ngalaman seperti itu. Titik terendah cek paribasana baheula. Keur boga hubungan, keur boga pamajikan ka alia. Kaangkat ku Pak Harun sehingga ayeuna manehanana jadi jelema bisa dipertimbangkeun ku lawan-lawan, diperhitungkeun tangtuna lantaran perusahaan Danar anu maju besar. Sararea asup ka kamar leutik teh nepi ka pinuh ku sararea harita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet nepangkeun ya abdi teh penghulu ieu. Barang mereh harita ka Pak Adim. Pak Harun harita ngarasa ngahalasna karana ningali awak anu ngongkang begang, ragas tinggal tulang cek paribasana. Pak Adim anu nyale mereh Cipanon harita neuteub ka Pak Harun. Bapak saha? Abdi teh karesna sepuhna Danar. Aya naon itu salaresna? Pak RT harita nu ngajawab. Janten kieu Pak. Pak Adim teh teu damang tos lami.
tadi teh saurna ku Jang Danar bade di ka rumah sakit ke namung Pak Adi nolak. Nolak emang kunaon nolak segala nya alasan mah teu terangan anjeunna nolak tapi anjeunna gaduh pamunut kanu janten putrana nyatana Erina oge kanu janten keluargana oge ka Danar piwarang atanapi nitipkeun Erina piwarang ngajaring ngadidik ka Erina nu tangtosna ku jalan nitipkeun kitu pangintenan nya Danar pangintenan nampi tur bade nikah hari ka Erina dina ayeuna pisan mugia bapa uninga sareng nyaluyuan pangintenan Padim muhun Pak emang teu hoyong ke rumah sakit pami bapak bade ka rumah sakit teu ngemutkeun masalah biaya itu sareng ieuna insya Allah keluarga abdi nami Bapak Harun atur nuhun pisan tapi Bapak hoyong ningali Erina rumah tangga Bapak apunten atuh ayeuna mah sanaos kumaha oge ayeuna teu kenging diajak ngobrol lah tos weh tapi yang tos kieu kaayana Bismillahirrahmanirrahim penghulu harita nepungkeun leungeunna sararea diriungkeun di dinya dia tapi tempatan kursi dua pareup-hareup antara Erina nu yang hareup kanu jadi bapakna sedengkeun Danar anu yang hareup kanu jadi penghulu dak tidinya harita Pak RT nu jadi saksina katut bapana Danar jeung indungna katut indungna malah nu sararea oge harita kurtiba ngecelakeun Cipanon we tapi kakeun penghulu ngaikrarkeun ngawinkeun dua manusia anu beda umur antara Danar jeung Erina antukna sararea nyatakeun sah antara perkawinan Danar jeung Erina sageus beres Erina harita nu ngaguguk ceurik dina dada nu jadi bapakna nu katingali bungah nekaranan bari ngusapan kana tiungna Erina kana tongongna Erina tangtuna Erina Danar jeung Erina harita nyampeurkeun Danar anu diuk gigireun Erina anu keur nangkolok kana dada nu jadi bapana Bapak kan tidak bisa nganuhunkeun anak ka hidup Danar pangjagakeun Erina Bapak Bapak kieu Pak Erina tuturkeun kan wae kana kahayang jadi salaki nurut Allahu Akbar Bapak pumalah harita nyampeurkeun Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar kerelek harita Padim ngerelek tina pangkuan Danar jerit Erina hari tengah jerit jak itu dun jadi indungna Erina anu ceurik dirinya sararea ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun
Danar anu ngusap langsung kana beungeut. Danar harita tungkul bari nenangkeun Erina. Erina anu kacida kaduhungna keranan bapana anu memang geus eueuh. Nya kitu pamajikan tangtun. Tapi memang eta geus jadi papasten. Rahasia Allah anu geus dibukakeun. Yen Padim geus moal diganggu gugat deui, moal bisa diganggu gugat deui. Mulih ka jati, mulang ka asal. Sakabeh jalma hirup, sakabeh makhluk anu nyawaan. Uteuk tongo walang taga. Gogodongan sakabeh bakal ngarasa anu ngalama maut. Kocapna carita mayitna Padim anu di Pulasara. Nu kabeneran aya penghulu, aya Pak RT jeung ustad-ustad nu datang ka dinya. Padim oge harita dipariksa, tapi diboehan, disolatkeun di masjid. Kira-kira jam 4 sore Padim dikuburkeun. Erina jeung Bumala nunggu cerakeun Cipanon we. Sanajan loba nu ngaulah-ulah oge, tapi da tetep rasa kasedih nu jadi anak kanu jadi bapak, tawa rasa kasedih pamajikan kanu jadi salaki, geus teu bisa dipungpang deui. Nyawa paturai jeung raga. Padim dikuburkeun sakumaha ilaharna. Wadan di pemakaman mentak karasana ting sarblak kana hak jalma anu ngadenge. Sabada magrib anu geus baralik ka imah anu tangtuna kudu ngayakeun tahlilan. Sabab maranehanna memang pang nama keluarga Danar. Anu seperti biasa sok ngamake budaya tahlilan. Rek jalma-jalma harita ngagebrek. Beja-beja bari sakalian we ngenalkeun ka masyarakat yen Danar teh manglupakeun salakina Erina. Erina anu memang notabene loba nu kahayang di daerah dinya hareugeun marohok we teu nyangka yen Erina kawin lantaran alasanana dikawinkeun paksa ku Padim anu rek naon teh nurutkeun amanat Padim anu maot samemeh maot. Padim hayang nungkulan heula nu jadi anak kawin heula. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di imahna Danar di imahna Pak Harun. Anakna anu geus kelas 2 SMA anu mawa mobil ke sakola tangtuna harita geus mulang. Mobil geus diasupkeun di imah anu memang eueuh sasaha kura aya pembantu we 2. Assalamualaikum. Cek Ainun uluk salam. Waalaikumsalam. Cek si Bibi harita tak truk senal harita lumpat. Nu geulis geuningan. Papa teh can uwi. Nah, papa mah tadi oge teh can uwi dah, teh anjing oge. Kemana nya? Duh katuh pangintenan nuju ka sibuk nu ya sibuk pangintenan. Mama oge dah nini oge angkat sareng
kakek. Ah, angkat ke mana gitu, Bi? Nya duka tadi teleponku Tuang Rama. Duka ke mana angkat nama? Ke kantor gitu. Nya duka tah ke kantor nama tuh. Coba atuh telepon. Ainun harita nelpon kanu jadi bapana. Nut nut. Tekung sirila hari tadi angkat kanu jadi bapana. Halo, assalamualaikum Ainun. Apa di mana? Papa menuju tahlilan. Menuju tahlilan siapa? Menuju tahlilan kakek Adim. Oh, rencana papa. Mun. Wina ya aku mau buku sabaraha apa? Terus nenek serang kakek oke dirinya. Muhun nenek sareng kakek oke aya di dieu. Bener sareng kakek, sareng nenek. Halo, Ainun. Kek, Nek. Nenek lucu serang papa. Nya, iya ya tahlilan heula. Malila ge teh nenek rek mulang beureun jeung papa nya. Ainun. Sarapan heula nya, makan heula nya. Si bibi ditu jeung ieu na. Nek. Yang satu nya. Ainun bagi uya Ainun oge. Oh, gitu. Nya sok atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainun anu nutup telepon. Saterusna Ainun harita init ka kamarna. Teu boga pikiran naon Ainun teh bapana kawin teh nyaho Ainun teh dibokong di tukang. Bi. Cek Ainun nu geus kaluar deui harita nu geus ganti pakaianan. Mohon gelis. Aya tong nama teh di mana surna? Tong nama teh nuju tahlilan surna. Si bapak teh nuju tahlilan sareng si nenek sareng si Aki. Oh, mohon mangatu beli bade tuang mah. Bi. Ainun harita nu geus siap dina meja makan anu ngajagrag nakaranan. Ainun anu nelepon bari dahar harita kana jadi indungna. Nut kolotrak harita diangkat. Halo, assalamualaikum Ainun. Waalaikumsalam mah. Mama sehat. Alhamdulillah. Kemana wae Ainun teh ka dieu? Di kemana-mana mah. Ainun oge ayeuna kan nuju sibuk-sibukna. Kenaikan kelas nggak kelas 3 terus mama teh ka dieu mah. Ainun, kelas teu terang wae atuh. Ainun atuh mun ka dieu ka mama. Mohon mah insyaallah. Aki sareng Nuni sehat mah. Alhamdulillah. Ainun oge nemu sekolah dah. Nah, sekolah mah sonten. Ban tadi Ainun angkat tabus 1. Oh. Papa nuju tahlilan. Tahlilan? Papa tahlilan di mana? Duka di mana? Dah sareng nenek sareng kakek. Rencana kakek sepintenan. Oh, nya tapi papa sehat kan? Alhamdulillah mah. Nyantar teh mah nya. Ini nuju nendah heula mah. Oh, nya sok gelisnya. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Ainun anu nutup teleponna harita nu saterusna we dahar. Sedengkeun Alia anu di teleponna harita ngahulang miraga meneng. Kangen nakaranan ka Ainun anu geus aya sabaraha bulanna Ainun teh cacakan deukeut teh daekeun atuh kada ka imahna. Kur nelpon mah seringnya. Aya 2 poe sakali kadang nelpon. Tapi hayang papanggih justru hese nakaranan. Sabenerna bisa lamun Ainun atanapi Alia datang mah ka imahna atawa Ainun di naon teh dipanggihan di mana gitu. Tapi ting kunaon Ainun oge sok kadang-kadang nolak, kadang-kadang aya kasibukan itu jeung ieuna. Jadi teu bisa datang hadiran anu jadi indungna. Pangajak anu jadi indung.
antukna geus aya kana sabaraha bulan oge manehna teh papanggih jeung Ainun teh ku nelpon video call gitu. Justru Alia ayeuna sapeurih nekaranan boga anak anu memang asa jauh. Geus puguh ari ka mantan salaki mah bisa disebutkeun jauh we. Alia oge anu geus teu mikirkeun ka Danar, da geus yakin ka jenting di pikiran kumaha oge Danar geus maldaikeun ka manehna. Rumasa dirina loba kasalahan. Ayeuna mah aya Alia nu tangtuna we. Nyonongkeun diri, masrahkeun diri ka Nu Maha Kawasa. Tibakeleun hirupna hayang ngahapus dosa-dosa anu memang geus dijieunna. Allah Maha Pangampun, Allah Lautan Pangampura tangtuna. Eta nu inget dina pikiran Alia dina waktu harita. Sore isuk Alia tara leupas tina maca Quran, tara leupas tina salat sunat, salat wajib geus puguh deui. Alim nakaranan Alia ayeuna jarang kaluar ti kamar. Isuk-isuk paling init ke perusahaan lantaran bapak jeung indungna anu tangtuna geus jarang pisan ke perusahaan ku kakolotan. Alia oge memang nu jarang ke perusahaan lantaran boga asisten pribadi tangtuna. Teuing kunaon Alia teh mung ke perusahaan teh. Sabab ceuk pikirna eta perusahaan oge da geus lain milik manehanana tapi milik nu jadi anakna nyaeta Ainun anu geus diserahkeun sapinuhna ku nu jadi akina. Ku alatan kitu Alia nu asa nempel hirupna dinu jadi anakna tangtu ayeuna. Tapi Ainun teu ngarasa mingka boga sanajan eta geus nyahoeun yen harta kakayaan anu jadi akina turun ka manehna lain ka nu jadi anakna nyata indungna Alia. Kunaon bapana nurunkeun sab dina waktu harita Ainun anu teu bisa pisan di ganggu gugat. Ainun anu bedegong, Ainun anu tering ulin, tering itu jeung ieuna meakeun duit, meakeun harta itu jeung ieuna. Teuing sabaraha miliar duit anu beak ku Ainun, eta nepi ku Alia dina waktu harita keur gegeloan. Meus duit alasan itu jeung ieuna. Bari jeung kabuktian. Tirinya sok sieun hartana beak teu puguh-puguh antukna. Palilo sapakat pikeun masrahkeun kuasa hukumna harta kakayaanna diserahkeun kana jadi anakna nyatana atapi kana jadi incuna nyatana Ainun. Sanajan Ainun memang teu nyaho. Tapi ngaran Ainun anu memang geus tertera di dinya salaku pewaris tunggal kakayaanna palilo. Kumaha ari Alia? Alia pasrah Alia sugaan ngagugat, sugaan hayang kitu hayang kieu henteu Alia. Manehna rumasa memang anakna anu memang kudu berhak dina sagala rupana. Ainun kur tibah ningalikeun jeung ngurus nu hakna tangtuna nu jadi anakna Ainun. Alia ayeuna lain Alia nu baheula. Alia ayeuna anu berbalik soleh nakaranan tibatan samemehna tangtuna. Alia anu terus-terusan minta diampura ka Allah Subhanahu wa taala. Tina naon anu geus dilakukeun ku manehanana. Tina naon dosa-dosa anu geus dijieun ku manehanana, dosa kanu jadi salakina, dosa sok ulin jeung lalakina, dosa sagala rupa kahirupan manehanana anu memang di dunia malam. Sakabeh eta jadi kainget ke Alia. Anu ngajadikeun Alia tara keluar ti kamar terus we manehna ngadua, terus we ngawirid, lamun boga harta, boga duit, boga itu jeung ieuna. Alia oge sok nyumbang ka para anak-anak yatim piatu anu ngabutuhkeun tangtuna anu aya di panti-panti jeung lain sajabahna. Waktu anu beuki nyerelek ka peuting. Kaayaan Danar anu aya di imah Erina. Danar kacida bingungna manehna kumaha ayeuna mangkaning manehna teh ayeuna boga pamajikan sedengkeun anakna sorangan teh nyahoeun. Sararea anu geus marulang harita balik lantaran geus tahlilan anu kahijina. Nu tangtuna tahlilan teh sok dilakukeun mun teu 3 poe nya 7 poe.
sedengkeun bapakna harita anu samemeh indit ngomong ka Danar supaya tetap balik. Danar anu mikirkeun ayeuna kumaha carana manehna balik sabab ayeuna manehna jelas boga pamajikan anu kudu dilindungin. Boga pamajikan ayeuna sanajan manehna can apal sapenuhna kawas kumaha Erina. Gerak-gerikna Elina, kalakuanna Erina justru manehna can apal. Tapi ngaharepkeun Danar manehna kawin ka Erina teh henteu ibarat meuli ucing dina jero karung. Ngaharepkeun Erina teh wanoja anu memang bener-bener, wanoja anu baik-baik. Tapi lamun misalkeun Erina awewe anu memang kasebutkeun bangor eta kumaha, Danar oge pasrah. Sabab meng sakabehanana ieu anu teu dikagambarkeun ku Danar. Sakabehna ieu anu teu dibayangkeun ku Danar. Kejadian anu spontan ayeuna datang ayeuna dikawinkeun. Nu tangtuna keur Danar kahiji nulunganana ka Pak Adim, nu naikeun amanatna Pak Adim sanajan manehna ka Karawawu. Manehna teu kuasa pikeun nolak, mungkin lamun lalakin lain nolak saha ari Erina, saha keluarga manehna kitu, tapi keur teu deui keur Danar. Danar soleh hatena tangtu. Demikirkeun manehna teh kakara apa Karawawu jeung kaayaan Erina anu memang kacida pisan menyedihkan we kahirupanana Erina. Anu cek paribasana nu pas-pasan indungna oge kur tibah buburuh we di warga-warga urang dinya, di jalma-jalma beunghar anu saban poe sasapu, gegero, nyeusuh, nyetrika jeung sajabana we di jalma-jalma beunghar anu tangtu duitna cukup keur dahar we hungkul. Sedangkan Erina sakola lain menang puburuh itu jeung ieuna, tapi Erina teh kasebutkeun pinter menang beasiswa di sakola. Danar harita anu geus ditinggalkeun ku inung bapakna harita pok ngomong ka Erina. Anu diuk ngareneng jeung nu jadi indungna. Can waniun deket-deket jeung Danar. Erina. Kang. Cek Erina harita bari neuteub. Hapunten akang. Kedah nikah ka Erina. Anu tangtos. Erina tangtos akang ngartos. Erina ngaros kapaksa. Erina tungkul. Memang nya sebenarnya Erina teh ngarasa kapaksa. Tapi ku kapaksa eta Erina oge ngarasa ting kunaon aya rasa bunga dikawin ku Danar. Nah Erina bogoh ka Danar. Tangtu nu nyahona ku Erina. Danar, jujur Erina oge ngaros kapaksa Kang. Danar anu neuteub akang ngaraoskeun ka maneh Erina. Tapi Erina ke ngaros bingah Kang. Sanaos Kang Danar pamaget nama dikenal ku Erina. Tapi Kang Danar kasebatkeun pamaget anu tanggal walak di sagala rupina Kang. Kabuktosan nama kenal oge. Pas kersa nu naikeun kana kahoyong ada jantan sepuhna Erina. Pumala harita nu ngecelakeun Cipanon tangtuna. Kaayaan di eta petempatan anu ngariung tiluan. Pok malah itu. Kang Danar. Ya kitu deui ibu. Ibu ge sami jeung Danar. Ngaraos. Asa bingung ayeuna kedah kumaha saterusna ibu. Nah, murang kali jeung Danar istri. Murang abdi namina ante istri. Namina Ainun.
ayeuna nuju SMA kelas 2. Duh, ya Allah. Kumaha pamit tepang sareng Erina. Insya Allah. Pun anak Ainun bakal sadar. Pun anak Ainun bakal nampi Erina. Ainun sanes jalmi anu memang angkuh. Ainun insya Allah bakal ngartoskan segala rupina. Erina harita anu cicing, hatena anu deg-degan. Ayeuna rek kumaha manehna sarek sare di mana? Naon teh Danar rek sare di mana? Kang Danar. Kang Danar. Ayeuna bade uwi. Insyaallah akang dina wengi ayeuna tangtos uwi. Margi akang oge teu acan cacarios kana janten anak akang. Kainun. Erina tiasa ningali foto Ainun. Biasa, iya. Danar harita nemongkeun foto Ainun, gebeg. Erina harita ningali foto anu kacida pisan geulisna nakeranan. Ya Allah, meninggalis nakeranan kan. Gitulah. Erina jantan sieun kan. Jantan sieun kumaha? Erina henteu gelis sareng sapertos Ainun. Erina istri anu geulis tur soleha. Ainun sareng Erina pamili sidik-sidik sapatos Rai Raka. Cobi tingali. Erina anu notabene geulis nakeranan. Danar sebenarnya memang bogoh ka Erina. Ngan hanya karena tadina Erina nu tangtuna budak leutik, masih kena budak SMA. Ku ayeuna Pak Adim permintaan kitu, langsung ditolak ku Danar. Sabab boga pikiran yen Erina teh memang hiji wanoja anu memang dipikaresep ku manehna. Gerak-gerikna, lungguhna itu jeung ieuna. Ngingetkeun masa laluna Alia dina baheula. Alia nu anggun. Ayeuna nerap aya dina dirina Erina. Rasa kacinta ka Erina, ka Alia. Ayeuna malik ka Erina sabab karakter Alia anu hade dina waktu mimiti. Ayeuna aya dina dirina Erina. Tapi Danar oge ngaharepkeun ka Erina. Mudah-mudahan Erina teh sing jadi bener-bener hiji wanoja anu memang hebat. Hebat dina akhlak jeung sajabana. Sabab manehna can apal Erina teh kawas kumaha sabenerna. Ngan anu jelas tina danget ayeuna Erina memang hiji jalma anu memang ditilai alus geulis kana hati-hatina tangtuna. Waktu beuki nyerelek ka peuting Alia atanapi Erina anu ngobrol ayeuna duaan sedengkeun Ibu Mala anu bebersih beberes itu jeung ieuna lantaran urut tadi ngariung samak digulung-gulungkeun susuguh nu ala kadarna teh untung we aya Pak Harun anu ngabantu segala rupa anu tangtuna. Henteu hese keur Pak Harun mah tinggal nelpon datang dah hareuna naon. Erina. Kang. Cik Erina harus ngareret kana jadi salakina ayeuna mah. Erina nu kacida pisan era nakeranan kudu jadi salakina sakakara ayeuna papanggih ayeuna dikawinkeun. Nu tangtuna can akrab can mengenal ka Danar sapinuhna. Akang ayeuna bade unggih heula. Margi Ainun anak akang
bila dideupin akan mirip ieu ka Erina. Naon itu Kang? Ieu ATM. Gunakeun ku Erina. Sa kahoyongna Erina. Insya Allah bakal cekap. Teu kedah Kang. Irina. Erina. Akang salaki ayeuna. Akang carogena Erina. Erina teu nolak. Margi akang teh ayeuna tos sebagian tina kahirupan Erina. Akang tos jadi caroge ayeuna. Erina hari tanu tungkul memang nya. Asa poho yen danar teh memang bener salaki ina ayeuna mah. Sabab Erina nu kabiasaanna sorangan, itu jeung ieuna sorangan. Ayeuna tiba-tiba boga salaki. Anu tangtuna we keur Erina mah. Jelas-jelas ngarasa poho. Erina. Mudah-mudahan Erina oke mika cinta ke akang seperti akang mika cinta ke Erina. Batin Erina hari tengah geter dak demadak sapada harita. Pamit tema Erina memang teu cocok ke akang. Ngaraos kaduhung ke akang. Sakumaha tos disampaikan ku akang sate acan urang nikah. Mangga gugat akang. Erina. Mangga gugat akang. Mangga gugat akang. Manyungkeun cerai ke akang. Insya Allah Erina mau nyunkeun cerai ke akang. Erina. Akang nuhunkeun pisan. Ieu catak. Tah, ieu nomor dina. Gunakeun kanggo keperyogian Erina sang ibu nya. Ieu nomor telepon akang. Ieu kantor akang. Bisi aja itu ieu. Sumping ka kantor akang. Nganana Rina teh priyogi segala rupina Kang. Rina mau sekadar priyogi ka akang hungku. Rina wayahna timiti ayeuna Erina jangga jadi tanggal lolar akang teging penolakan ti akang ti Erina nya. Erina jantan istri akang hartina sagala pangabutuh Erina insya Allah sakamampuan akang bakal dicukupan ku akang. Bener. Erina harita anu mengpenan beungeut na teu wani nyuuh kana awakna danar sanajan eta teh salakina kawani keur Erina sabab memang Erina kakarapisan boga kabogoh kakarapisan mengenal lalaki. Danar harita pokok Erina punten akang bade naros. Nah di luar di ditu di sekolah atau di mana wae. Nah Erina kagungan pamangket atau di kabogoh. Erina can berusaha. Erina can kantos seserang pamegat aduh kabogoh tapi naon Kang? Yakin? Yakin. Erina nembe ayeuna kaduh pamegat langsung janten ceroge Erina. Danar harita anu langsung we nangkep ke Erina. Tek Erina dak dumadak dak dikduk hatian. Tek gitu kumaha tuh saumur hirupna Erina nu can pernah ngenal lalaki lain eueuh nu bogoheun. Erina na anu memang ngarumasakeun yen manehanana hirup anu kawas kitu daripada diledek kuno jadi ku lalaki engkena.
teu tega lamun mawa lalaki ka imahna nu tangtuna anu bogoheun ka Erina teh kasebutkeun jelema-jelema anu memang nya bisa disebutkeun beunghar tur arogan. Erina timiti ayeuna timiti detik ayeuna Erina milik akang janten caroge Erina. Harita danar anu nyium kana tarang arina Erina asap ngapung nyawana harita dicium tarangna piranan ku danar udah anu kakarama kawas kitu at beda nu geus jadi pengalaman lepas tangan weh anu geus anu kakarama da kitu at Erina harita anu tungkul bari rembeungitna pok danar harita ngomong Erina oyana akang ayeuna pamit heula insyaallah dinten enjing akang ka dieu sonten pangintenan tenanan kan tenanan kan enjing ka dia ya kumaha cek Erina mimiti anu ngagandrungan ka dicari salakina ayeuna insyaallah sonten cek Erina deui sanggeus kitu danar harita ibu kemana? Ayah ini lembut kai. Ada di